Wilujeng isuk-isuk, wilujeng barang, wilujeng santen, wilujeng peting kang sadayana anu lalajo video ieu. Yuk simak videona kumasih video ieu teh berjalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Iniping ya. Tah ayeuna mah biasa ke sawah deui nya. Ayeuna mah erek macul ieu sawah tah. Geus mawa paculna teh imah nya. Karinuluykeun ieu meunang si bapaknya. Hayolah langsung wae coang gaskeun wae lah pacul. Hai guys, sebelum maneh lanjut video ieu nya, salu sama kudu subscribe heula, like heula, jeung komen nya, jeung share deui ka babaturan nya. Tah ayeuna teh simkuring teh keur maculnya di sawah. Anu si bapak kunaon cenah ieu mah teh di traktor, tah engke di payun aya di pembahasannya. Da ieu mah sawahna teh jero pisan, jadi lamun ku traktor mah moal bisa nya sok tibubuy traktorna di sawah ieu mah. Iwal teh ku monding sih nya, da di daerah dieu mah nya jarang monding teh nya. Kagalibana ku traktor we di dieu mah. Nyamun tu ku traktornya nya kieu di pacul teh ya. Da di pacul mah nya sebenarnya mah hemat biaya ngan teu hemat kana naon tuh kana suguh tah. Jadi mun di pacul mah nya lila kitu tah. Di traktor mah langsung sapoe ge jadi nya. Pikara rata kitu ku traktor mah. Ku pacul mah lila nya meakeun tanaga ge loba pisan nya ieu mah duh. Jadi harus persiapan ai ka sawah teh nya. Cik video-video nu kamari-kamari ge nya lamun ka sawah mah kudu sing loba mawa cai nya da aya di sawah mah jauh ka imah kitu nya. Jadi lamun ka sawah mah kudu mawa cai ameh teu dehidrasi tah nya ka sawah mah. Kudu sing seueur naon tuh minum air putih nya ameh sehat nya. Ulah nginum nu teu pararuguh nya kade eta mah lain sehat tapi tidak menyehatkan. Alhamdulillah guys nya ieu geus setengah kotak deui macul teh. Aduh nu capek jiwa panas ngan hanasna teh nya mau cai ngan sakieu teu meujeuh tuh karek ge ancrupnya geus beak deui cai teh panta jiba ai panta non tuh jerona mah cai herang nya. Tah ieu tuh guys, alhamdulillah sakieu ge jiba panas kieu. Ya daripada cicing we di imah anu kolotna boga sawahnya, maneh salaku budakna kudu mantuan sok si mama si bapaknya. Meh aya gunana hirup teh. Duh. Semangat kudu semangat tanya. Jadi nu ngora mah. Ulah leulesan gitu teh. Tah kieu guys nya, kunaon cenah teu di mesin, teu di traktor. Da ieu mah sawahna jero nya mun misalnya traktor ka dieu pasti traktorna tiboboy, moal bisa jalan-jalan acan. Usah cicing di dieu da kanya jero pisan di dieu mah nya. Jadi kudu di paculan gitu tah. Ieu mah tuh jero pisan ieu mah. Tara di mesin unggal usum ge. Jadi kudu dipacul bae ieu mah. Soalna ieu mah manual saja lah, tradisional da baheula ge. Paling ku munding nyaman baheula mah ayeuna ku traktor we nya. Geus modern ayeuna mah. Komonya di Jepang mah lain ku traktor deui. Jelema mah cicing we na mesin. Teu non tuh. Teu turun ka sawah malahan mah. Orang Jepang mah kanya tidasi ka sawah ge nya. Jadi uring non tuh orang gitu nya nampak dina YouTube gitu. Jadi pertanian Jepang mah sangat maju lah katinggalina nya. Nah video-video na YouTube ge. Jadi si petani na teh henteu turun ke sawah gitu geus aya mesinna. Jadi otomatis lah gitu. Sagala rupana ge boh tandurna, boh nentu boh ngalaparena ku mesin, sagala rupa ku mesin. Lah ai jelema na mah karena cicing we na mesin. Tah guys ya di sawah dia mah aya pemandangan yang sangat indah tah. Di dieu mah sok aya wae kareta teh da sawahna di jaluran ku kareta tah nya.
Jadi mun unggal lohor teh sok aya we kareta teh. Tapi da euy seumur-umurnya nempok kareta di sawah ada can pernah naik kareta mah euy ka mana ka ditu ge. Can pernah kali-kali acan naik kareta. Ting kumaha atunya rasana naik kareta. Da can pernah ngalaman euy. Tempun mah pokona mah di dieu mah nya. Kareta ting tujuan mana tah? Pokona mah kareta teh ka Tasik pokona mah. Nya. Alhamdulillah ya guys ya. Biayanya macul menang belut ya belut nak. Mana hese lihat pisan iya. Tah iya. Tah. Tah guys ya belut nak. Tah bieu menang macul. Kamu tadi ge aya ngan menilai sangkieu tuh. Lumayan wajang digoreng enak pemajang ngalewat mah duh kan iya mah nyila kene yang belutna tuh. Apakah kita akan masak atau dilepaskan lagi guys? Iya belut ini unyil kieu mantap jika na men digoreng yang tolenjeng we. Tuh letiknya iya mah kah dilepaskan we kitu nya. Letik ya mah. Tadi sebenarnya mah ayahnya 2 teh belut. Kan hiji mah teu beunang ieu mah katewak tuh. Tegiras ieu mah tadi mau digeras pisan ieu belut. Letikana berarti ieu teh menandakannya sawah ieu teh masih subur mun aya belutan mah. Tuh. Sok marane ieu lamun naonnya? Resep teh kana belut Apakah resep geuleuh atau jiga naon? Nya jiga ora ieu mah. Ieu mah badana bisa dipurak, ieu mah halalnya belut mah. Tuh. Enak saurang keur leutik mah nya. Unggal mun aya nun laktor teh itu rekan tukang mesin we tukang ngalaan belut keur leutik mah unggal isuk unggal beurang pikeun kaburit di sawah we terus jeung baturan. Wah kapanas bala mah tuh. Emang enak sih belut teh nya mengandung protein yang sangat tinggi. Aing ngadong-ngadong mah nya cenah daging belut mah ngelehkeun daging sapi cenah proteinna. Belut mah duh enaknya. Geus lepaskeun deui nya. Karunya da leutik keneh. Sina berkembang biak we. Dieu. Ya engke manehnya ya. Mun geus gede ieu nya ku urang di aladi. Ya sampai jumpa. Sampai jumpa. Geus ka ditu Sok ngeliang sok. Geus ngeliang pokoknya nucan subscribe heula nya. Nucan like heula. Oke share ka babaturan. Video ieu ame loba nu lajana. Ya sakitu we ti sim kuring mah. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.